Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Ujian rek dimimitian pukul 8. Pukul 7 ketua-ketua subrayon geus carampego di kantor panitia penyelenggara rayon. Rek nyarokot naskah-naskah uji keuneun poe eta. Anggota-anggota panitia rayon jul-jol daratang nupang panderina ketua rayon. Mitra kaum dangu. Disaksian ku anggota-anggota panitia, ketua rayon muka lomari tempat nyimpen naskah-naskah soal-soal ujian. Mimiti anu dikaluarkeun teh besek mata pelajaran nurek diujikeun jam kahiji. Tambang pamengkeut besek lebah cangred-cangredna angger keneh dilak. Teu aya tanda-tanda urut muka. Tapi teu ku hanteu. Barang dibuka, dapat ngan aya 3 bengket ieu teh. Ceuk ketua rayon kaget. Nah ngan aya 3 bengket, ka mana nu sabengket deui? Amung aya 3-nya. Cek sekretaris rayon. Ulen pisan 4 bengket. Kapan abdi sareng ieu Ayu Dewi nu ngalebetkeunana oge? Malah memeh besekna dibengket kapan ku bapak dicek dari sanes. Enya tapi nya nahnya ngan aya 3 kamana hiji deui? Aneh pira wae nu ngabantun mah kapan sosilo marina dicanda ku bapak sanes. Cek ketua subrayon hiji. Mohon dicandak nama ku bapak. Sare oge sare telesot. Lepat ngetang manawi waktos ngalebetkeunana. Kumaha? Sumun lepat ngetang manawi waktos ngalebetkeunana. Cek ketua subrayon 2. Henteu lepat yakin. Sekretaris rayon milu mairan nembalan. Oh aneh, digubuk jurig manawi. Ketua subrayon 4 bari seuri maur. Sanyana mah bukaan sadayana bae besekna bilih lepat ngalebetkeun. Cek ketua subrayon 2. Akhirna kabeh besek dikaluar-luarkeun tuluy dibukaan hiji-hiji. Eusi besek nu liana mah saya nu leuwih saya nu kurang. Kabeh 4 bengket jajag 4 subrayoneun. Ningal waktu ujian beuki nyerelek. Sarelea jadi gemper. Komo ketua rayon mah da puguh inyana anu tanggung jawab. Turug-turug inyana nu nyekel sosi. Aneh. Nasaha atuh nu ngagobog? Cek ketua rayon bangun keheul bari garo-garo teu ateul. Mangkaning parantos teu aya waktos deui ieu teh. Nya eta. Ayeuna mah cik. Saur penjaga sekolah duadana teu kadarieu.
Tabu sabar aja. Ketua subrayon opat ngarewos ka sekretaris rayon. Nu ditanya ninggal arloji tangana. Parantos 7:30. Telila Mang Ardi jeung Mang Salim datang. Mang Ardi jeung Mang Salim ka dieu. Penting tadi karamit henteu. Cek ketua rayon, nu kabeneran inyana jadi kepala sekolah di dinya. Hah, kantenan atuh. Tembal Mang Salim. Tapi sarare bae meureunnya, sarare, hah? Pilih gentos, nah aya naon kitu juragan? Mang Ardi nembalan. Aya bangsat ngagubug bahan ujian. Arek ngajual kertas, nah arek ngajual soal yo. Kriminal deh lo. Oh, emang nu ningali teh mung. Mang Ardi nembalan deui. Mung naon. Kabeh panon nu araya ngumpul kana bibir Mang Ardi. Mitra kaum dangu. Ari Mang Ardi jeung Mang Salim teh panjaga sakola. Nu sakapeung sok bunta bantu kagiatan naon bae nu aya urusan jeung sakola. Mung juragan moal percantan. Nah kumaha? Gancang caritakeun. Cek ketua rayon teh sabar. Bari red deui kana erlojina. Nyaeta aneh. Kinten tabuh 2 wengi. Emang kabagean nyaring. Terus kumaha? Listrik ngahaja di pareumahan. Mang Ardi duker sare nu jong emang cendekul bari ngelapus udud. Teka tingali ti mana-mana anak. Ujung-ujung ngabalagedag bae hareupeun. Naon ngabalagedag teh? Jurig. Jelema jangkung gede juragan. Dedengian teh kelanan. Jelema jangkung gede kumaha? Duka tuh. Jelema jangkung gede sirahna nyungcung, sungutna cewau, kumisna berem. Nu bener. Laras, kalalakian emang ngadadak leungit. Awak ngadeg-deg kesa ngorolok leleslung setaya tangan pangawasa. Hate mah hayang ngagorowok ngaudangkeun Mang Salim. Tapi sungut teu tiasa ngab. Bari teh lemek sakemek si kumis berem teh muka lomari. Kumis berem. Sumuhun. Salajang nama emang teh terang margi kabujeng temut. Sarerea silih pelong. Terila kadenge ku sarerea ketua subrayon 2 ngogorowok ti WC. Geuning ieu ya. Iya na ngabrig-brig lumpat nyamperkeun Nurea. Beri nangkep bengkelan amplop. Alah eta aya geuning ti mana kapendakna. Cek ketua rayon bari ngarontok tuluy ajarag-ajaragan kawas budak. Nuhun aya nuhun. Di mana ya? Tina luhur palang dada di WC. Mitra kaum dangu. Pentingna pukul 10 ketua rayon jeung sekretarisna geus araya di sakola. Rek ngarendong
Maturan Mang Salim jeung Mang Ardi ngemitan lomari tempat nyimpen naskah-naskah ujian teh. Tiberang keneh Mang Ardi geus ampun-ampunan embung kemit deui. Majar teh urut kamari oge masih baluas keneh. Daikeun soteh bane bae di jangjian rek dibaturan ku ari nyana. Lain Mang, penting kamari teh yakin lain ngimpi eta teh, ngimpi meureun. Cek sekretaris rayon nanya ke Mang Ardi. Sanes Bu, sanes ngimpi. Sareng da saya tos nama parantos sering Mang kawenehan manehna teh. Saha manehna teh Mang? Mohon si kumis barem mung sok tikatibihan bae, sok katingali ngungkugna. Muntas kakecebakan di kamar mandi eta teh. Biasana malam Salasa sareng malam Jumaah. Ari paamprok jonghok mah nembe wengi kamari. Hi, hayang ulah pendak deui. Gila, rurupana nama tak biraraeun. Hayang tejo lain datang. Kumaha juragan? Hayang tejo lain datang. Cek ketua rayon bari seuri. Aduh kan, palias teuing juragan ih. Mang Ardi ngabiri gidik. Tingali taman ngarai sabulu-bulu tah. Pokna bari nembongkeun leungeun anu buluan. Ari Mang Salim kungsi ngawenehan. Oh, can kantos Mang mah. Rupina terangan si kumis barem oge yan Mang mah jalma iman. Mang Salim bari seuri. Nah Mang jalma teh iman kitu. Mang Ardi nyarang ka Mang Salim imut kanjut. Rupina cek Mang Ardi deui madap ka ketua rayon. Sapedah murang kali anu ical oge sanes aya nu maling nanging tangtos disumputkeun ku si kumis barem. Margi naon? Kepala sekolah Nutelian ketua rayon teh tumanya kalayan daria. Nyaeta ku margi emang ngaraos tanggal jawab Mang teh parantos ngalangkungan juragan. Mios ka Seku Kadu naros ka Bawira. Kumaha cenah cek Bawira teh? Mohon saurna teh disumputkeun ku nu goib. Pantes ge aya bulana teh can aya raratan wae nya. Heuh pantes aya bulana teh can aya raratan wae tah leungit sepeda. Sekretaris rayon bari unggut-unggutan. Mitra beja leungit na naskah ujian tina besek ti jero lomari anu disosi di sakola ketua rayon lantaran dicokot sarta disumputkeun ku si kumis beureum geus nyebar ka mana-mana. Cek nu ngigama si kumis beureum teh jin. Cek nu teu ngigama mah eta teh juri cenah nu ngageugeuh sakola. Poe kapoe geus kaliwatan. Dina 3 minggu sabada ujian, si kumis beureum teh geus nyieun gara-gara deui bae. 2 sapedah barudak murid leungit. Padahal nu leungit ti heula oge tacan kapanggih. Lapor mah lapor ka polisi teh. Ngan kitu teh bae eueuh laratanana. Kirang kumaha kedahna ngajagi. Mang Salim waktu dipangloh ku kepala sekolah. Teu sanggep kedah ngajagi jahil anu goib mah. Cek Mang Ardi bangun yakin. Da moal lepatang tos si kumis beureum nu gaduh gawena teh. Si kumis beureum. Kumaha upami kieu Mang Ardi? Angke bubar sekolah urang narai kapara. Bade naon kapara? Mariksakeun bisa disumputkeun di dinya da dihandap mah kabeh tempat anu sakirana pantes dipake nyumputkeun geus dikotek-tek teu aya. Hayu. Enya penasaran cek kepala sekolah.
Harinya mah yakin disebutin ku si kumis barem. Yakin abdi mah yaktos juragan. Mitra kaum dangu sorena para digaladah nepi kanu poek-poekna. Tapi sapeda anu leungit teh teu aya. Isukna Mang Ardi nyarita ke kepala sekolah. Majar tadi peuting inyana ngimpi papanggih jeung si kumis beureum. Nurutkeun pangakuan si kumis beureum teh cenah sabangsa makhluk halus. Teuing jurig teuing jin Islam. Ari alasanana jin Islam kusabab eta jin teh nyokot jeung nyumputkeun naskah ujian teh kusabab tempat pamatuhanana ku guru-guru sok diparake main gapleh kitu. Ari kepala sekolah lain bae tara ngalarang, tapi malah sok ngaluluguananan. Nepi ka paroho ari kana salat lohor mah malah salat Jumat ge sok kadang sok gararapleh wae eta teh. Ngadenge kitu kepala sekolah unggut-unggutan. Enya moal heugatuh moal. Ti ayeuna mah ulah aya nu marahin gapleh deui. Eta ari perkara sepeda anu leungit ku Mang Ardi henteu ditanyakeun di mana disumputkeunana. Henteu kantos. Margi emangna kabujang nyaring manten. Hanjakal. Ya. Kumaha juragan? Mun ngimpi deui ulah poe tanyakeun nya. Ngadenge kitu Mang Ardi ge milu seuri. Mangga tangtos kumang ditaroskeun. Singkat ieu carita. 2 bulan ti harita perkara leungitna sapedah barudak jeung carita si kumis beureum geus rame deui jadi bahan obrolan. Sasat geus tiis. Nu leungit deui sapedah teu aya, tapi hiji mangsa kira-kira tabuh 12 ka sakola datang polisi duaan ngagiringkeun hiji jalma nunungtun sapedah awewe beuteuh keneh merek presiden. Langsung nepungan kepala sekolah di kantorna, tapi nu aya teh wakil kepala sekolah da kepala sekolah keur kacai cenah. Wakil kepala sekolah anu basa usum ujian jadi sekretaris rayon teh. Sanggeus papanggih pok polisi ngomong, "Ade bujang enggalna bae," cek polisi nu saurang. "Dupi di dieu aya murid nu namina Aisyah, upami telepat kelas 3 B." Aya laras kelas 3 B, nanging kumaha?" "Teu hadir." "Sanes teu hadir, nanging budak bager pisan."
ngadengi jawaban ti wakil kepala sekolah sa model kitu, polisi teh imut telepisan. Tiasa ayeuna disaur. Kumaha apa? Tiasa ayeuna disaur, abdi bade nepangan sakedap. Tiasa antosan sakedap. Mitra telila geus jol deui ngiringkeun Nya Aisyah. Murid awewe ditiung jeung dikabaya. Saha nami? Aisyah. Hah? Aisyah. Nyai anu tadi nelpon pos polisinya. Kah? Anu tadi nelpon pos polisi Nyai? Sumohon. Ari eta sepeda Nyai. Cek polisi bari nunjuk kana sepeda bawaana. Sanes nu abdi. Ngerencang abdi pun ida. Nyai terang nu malingna. Terang teh sok moal naon? Aman. Sok kada pejakeun. Bu. Kunaon? Sieun. Sieun. Tong sieun sok. Terang. Cik. Caritakeun ti mimitina pangna Nyai bisa manggihan nu malingna. Tadi enjing saparantos belebet ka hiji. Bapak guru sumpingna elat. Terus barudak ngagimbung di luar bae. Nu parantos lebet ka kelas oge keluar deui. Nu ceuk kitu abdi ninggal. Cenah cek budak bari jempe luk tungkul. Terus kantong asa-asa sok moal naon da aman. Padieu bapak polisi moal naon? Sok teruskan Aisyah. Ningal nu kaluar ti pakarangan sakola nganggo sapeda ida. Terus kumaha? Abdi apal pisan kana ieu sapeda teh. Margi kahiji weteuh keneh nembe saminggu, kaduana abdi sering dibonceng ku ida. Terus kumaha? Cek kepala sekolah nu geus sabaraha lila norojol ka dinya bangun teu sabar. Duka kumaha hate? Enya sok hate teh kumaha? Hate teh bet curiga. Buru-buru abdi kana beca nuturkeun ti katebihan. Terus? Saparantos ngaposkeun serat kana koropak eta nu nganggo sepeda ida teh lebat ka bengkel. Ieu encek kaluarna deui katingali ku abdi ti warung panyumputan. Inyana ngalebatkeun lambaran-lambaran uang kertas kana sakuna. Celak inyana kana beca. Nya terus kumaha? Sok kumaha sok? Abdi buru-buru nelpon ka pos polisi ti rorompok pun anin. Iya encek teh ya tukang tadah ya pak. Cek polisi ka kepala sekolah. Alah sumun. Nurutkeun pangakuanana ti eta bangsa teh. Ieu si encek geus 3 kali ye. Kaopat ieu. Meulina sapeda curian teh. Saha bangsatna teh Isa? Hah? Saha bangsatna? Cek kepala sekolah nanya ka muridna. Mang saha? Mang Salim pak. Tembal budak bari anggar tungkul bangun loba kasieun. Mitra kaum dangu. Mang Salim dijagrageun. Inyana henteu ngehesekeun polisi ngaku terus terang. Cenah tadi nama rek cukup ku sakali bae malingna teh.
Tapi lantaran kailhaman ku carita Mang Ardi ngeunaan si kumis beureum, ngadadak sumangat jahat timbul deui. Bari jeung milu ngareka-reka. Kepala sekolah nyokot ples Mang si beureum. Bari telemek sakemek ledak-ledak kumis Mang Salim dipulas. Tah Mang, geuning si kumis beureum teh nya amang pisan. Tah rasakeun sia ya. Mitra kaum dangu memeh Mang Salim dibawa ke polisi. Gurah giru jeung barudak murid dikumpulkeun heula. Tuluy kepala sekolah pidato singkat. Bapak ngabejaan ka sadarea. Ya. Saya. Mang Salim cenah cek barudak saur manuk. Tingali kumisna. Warna naon? Beureum cenah Mitra. Tah, si kumis beureum jin anu sok malingan sapeda teh ieu. Bieu geus katewa ku pahlawan putri. Pahlawan putrina ieu Nyi Aisyah ye. Jin kumis beureumna ieu Mang Salim ya. Ngadenge kitu ger barudak teh surak mani ayeuh-ayeuhan. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat.